Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pependak deui dina channel Yopi Andriana. Dina dangatan ieu bade ngabagikeun cara micen atanapi ngabuang pemper nu paling simpelnya. Tah ieu pemper bekas tuh. Tos dibakar. Alhamdulillah ieu teh kabakarnya. Pemper teh sok aya nu nyebut cenah moal teu rak diduruk, cenah komo aya ageran mah eta teh lepatnya. Da sebenarnya mah gampil pisan tuh. Galaring murudul ieu na gitunya jelina oge. Tah ieu contoh pemper anu teu acan kaduruknya. Kan saat acan kadurukna ieu abdi masuk nganggo heula suluh pembatas supaya henteu ngagangsarnya. Jadi intina mah dianggangkeun gitunya. Tah cobi ayeuna. Tah abdi mah ngadurukna ge ku sampah deui tah. Kadiekeun bahan bakarna. Bahan bakar sampah. Tuh. Jadi limbah sampah salila saminggon dikempelkeun, diduruk. Saat dudurukan, tah ieu pemper anyar da moalamikeun we simpen di dieu tuh. Moalami oge hurung. Tos hurung kaduruk sadayana sareng ager-agerna nya. Teu kedah disuah-soeh, teu kedah ayeuna di kumbah-kumbah gitunya. Tuh. Kaduruk sampah ayeuna kumaha nu teu gaduh hawu? Anu teu gaduh hawu ge gampil. Tinggal ayeuna komo lamun kersamanya meser pembakaran ikan tah ku besi. Jadi ayeuna ngadamel rada jangkung ku bata tanapi ku batu dihandapna sampah diduruk. Tuh. Di luhurna pemper. Tuh. Da tereh kabakar tuh. Ayeuna kitu sabade garing. Ayeuna kitu sabade garing ieu na teh si jeli na teh. Nah, mudah-mudahan manfaatnya intina nama teh kenging micen pemper kana wahangan, kenging micen pemper sembarangan, komo ayeuna di lembur tos parinuh, komo dikaleuweung-leuweungkeun itunya da kudu dijaga alam teh. Abdi ge teh kararesan saminggon sakali ngadurukna mah dah henteu rutin. Saminggon kurang langkung aya 7 siki tah. Ya diduruk tuh setiap hari Minggu. Diduruk. Enggak mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana. Tong hilap, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.